Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek. Sok atuh bantuan nyorakna sing tarik aja. Sok ulah kala disumputkeun HP nakeun bae sok. Da teu doraka ieu baroga HP. Teu salah nyarekel HP. Lain teu meunang meuli HP. Nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana. Deuh HP nu merekna nana eueuh. Ari si eueuh keur nguruskeun HP jig-jig ka salaki batur ka mangnana. Jadi HP mah teu salah, HP mah teu doraka, nu doraka mah jelema nu ngagunakeun HP. Itu kapan aya nama ibu sok salat sok eleh ku suara HP, waktu adan sok eleh ku suara HP, dipanggil ku suara HP mah keurieuh ge meuni lumpat. Tapi giliran dipanggil tita sholat, hayya ala sholah, salaki ibu keur dimacker macul, ece keur tanur pokna teh heula kagok saeutik deui. Akhirna di dunia sangsara, loba sholat nu ditinggalkeun, lohor pogog asar hampa, magrib tunuh isya tibra, subuh kaberangan naudzubillah, dunia sangsara akhirat cilaka. Palobah-loba nu bangkrut rumah tangga gara-gara tina HP. Oh, pamajikan boga nomerna aya ari SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu. Bagus sekali. Ciri salaki ibu teh normal mun nga-WA ka awewe daripada salaki nga-WA ka eme eta mah teu normal. Tah sok aya nu kitu eueuh. Pamajikan gaduh nomerna aya, HP-na aya, ngadon nga-WA ka awewe sejen aya nu kitu. Eta teh kreatif. Ngan kreatifna kreatif keueup ari mata kahareup leumpang ka gigir. Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan salaki sok bantuan nyorakna. Puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh keueup. Imah aya lawang pantoan ari kaluar kalah ngajeleng tina janela eta teh puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek genuh kitu mah. Ari si eueuh mah nya keuyeub momotoran. Nah, ieu teh provinsi teh Jawa Barat lain eueuh. Da sarua Tasikmalaya ge Jawa Barat ngan geuning dina bahasa beda. Di abdi mah nu kitu teh ojek, di dieu mah geuning nu kitu teh keuyeub. Oh berarti ayeuna mah kaharti eueuh. Tadi aya si ibu ngadi ditutuh ngajanteng di sisi jalan. Ditanya ku abdi, "Ibi reka mana ngajanteng?" "Bade ka pangaosan ka desa." "Geuning kalah ngajanteng keur megah keuyeub." Oh berarti ojek. Sok eueuh. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek. Komo bari tibra bisi dirawu kelong. Masuk pokoknya awas. Ibu sorana tong ditahan nya kaluarkeun. Sok bisi setruk kaluarkeun. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman bisa dan teu bisa. Ya cek, saya cuma keluar meni dangdan meni gaya ari di imah meni rudin. Harapan salaki sing daek dangdan atuh cek teh. So ulah kalah arulin, ieu mah meni ngagrup we rebot teh cek Titin, cek Odah, cek Imah, cek Kokom, cek Nunung, cek Isah, cek Esi. Eta teh di abdi mah sok aya nu kitu teh ngalabring unggal poe Kemis ka Imah cek Eti. Ngarariung di hareupeun Imah cek Eti teh aduh meni kompak saya berjanji. Ceuk amit-amit jelema aya nu kitu. Sok aya di dieu nu kitu. Naon eta teh nu kitu teh? Hah, tak geuning apal berarti korban ieu teh. Bu, cik atuh malikir eueuh teh da rumah tangga teh moal barokah hayang we kanu kitu riba.
Sok ari budak hayang soleh, budak hayang solehah, tapi inung bapana teu saroleh nya moal barokah da sok unyak anyu kaemok. Atuh cenah kumaha Bu Haji kari tarimakeun mensyukuri menikmati apapun pamere ti salah. Ulah sok gegerenang, ulah sok aral ece da eta teh aturan ti Gusti. Dibere duit ku salaki 5.000 sapoe alhamdulillah, salaki sabulan teu balik-balik usaha ina atoina kal kausar. Hada salaki teh teu pae atuh ece teh mah innalillahi. Lain ari jamaah di aredan kieu. Salaki disangka pae innalillahi. Cok. Cok. Sok daripada baringung mah di imah mending ngaji. Cok. Cok. Apal daya teh da korban bararingung wungkul. Ayeuna di dieu hahaha. Keun bae da kudu kitu hirup mah pura-pura baha. Sanajan di imah mah urang teh loba hulang-hulang cok. Astaga. Pakumu. Pakanes kumakeun ieu teh jelema teh bejamaah teh loba hutangna. Sok matak sing ngajina sing harusu ami hutang teh lunas. Tu geuninganan tingali amin. Berarti ya teh nu amin teh nu gede tanagana ece. Ulah sok mitah tatangga. Doraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok jadi istri mah kudu solehah, mencintai suami dengan sepenuh hati. Jangan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang. Jangan ada duit gesit, eueuh duit sakit, ulah kitu. Tetep hareupeun salaki mah sanajan salaki eueuh duitan, da usaha mah geus ngancan hasil. Sok hareupeun salaki mah kudu murah senyum, entong jamed dud. Balik ngaji hareupeun salaki kudu daek ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki, lain ngadangkak ceeti. Nyari saya eta mah jig ngadangkak. Astagfirullahaladzim. Kabayang ayeuna salakina tuluy liwat ka dieu. Eta si eta teh tuluy kieu umurnya. Wah, cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Salatullah mullah ala toha Rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Sok dari kan antap sina puyengan tukang kamera kuring ka dieu nuturkeun. Rugi atuh eta. Ari wajah batur ditoongan geura. Ari wajah sorangan diantepkeun. Udah balas noongan wae wajah batur jadi wae jelema susah. Kunaon susah teu kabeuli kopeah acan. Sabar. Salatullah. Sok kecak. Toha Rasulillah. Salatullah mullah ala yasin billah. Oh, aya naon eta? Oh, kopeah. Ulah nu batur. Sok. Aduh si Ece meni setia. Emang kabogo Ece eta. Tuh nya da nu batur mah sereg teu mahi. Lanjut Ibu, lanjut. Hirup osok loba nyeri hate. Sok bantuan atuh. Tinggal nyebut teh nawe. Ibu osok nyeri hate. Pernah sakit hati. Pernah terluka. Sok da urang masih ngarumasakeun hirup di alam dunia loba do. Komo awewe masuk gede hilap aca. Mau gana hitut deui riweuh. Gede hitut. Berarti rumah saeun sih itu mah. Unggal ngaliwat hareupeun salaki teh perepet meureun kitu. Hirup osok loba nyeri. Komo lamun teu kabagi BL. Sok aya di dia pembagian BLT. Sok aya warga nu teu kabere.
Lo, sok mumpung aya para kade sok sing tarik kaca. Hirup osok loba nyeri. Komo lamun teu kabagi be. Nu disalahkeun Bapak R. Majar maneh goreng ha. Lanjut.